Jadi balap apa? Balap makan kerupuk. Astagfirullahaladzim. Kirang saya gitunya. Kirang saya kumaha? Ya kirang saya atuh udah ngabunuh jalmi. Sanes ngabunuh jami. Ngabunuh naon? Ngarang-ngarang di pasar pun ayeuna nyacan. Ngabunuh hayam kan di daging Astagfirullah. daging hayam dicacam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepang deui sareng oke sabaraha kanca anu insyaallah bade mintonkeun konten anu teu pararugu pika sabaleun pika amangkeun pika ijideun tapi ulah hilap sateu acan di kawitan nyuhun tulung subscribe nya subscribe like share supados channel urang majunya loncengna katanya. Loncengna itu ngomong-ngomong Kang Ebit cenah ieu teh urang teh kasumpingan tamu ieu teh. Tamu Dua aya gitu. Oke, tamu nama dirahasiakeun. Naon aktor ternama aktor. Aktor berenang iya. Profesi lah profesinya. Profesi model iyalah. Model driver naon atau kari itulah kemana badai begitunya. Otaknya. Nah, oke bakal aya kejutan-kejutan insyaallah nya. Iya. Tapi jangan satu garana awak kita aduh. Naon? Ayang gawe sewa ya. Balik ke konten Balik ke leweng sakedeung gitu dah. Bener atuh tapi omat ka dieu deui nya. Insyaallah ka dieu deui. Siapa tuh? Nya, Jung. Pemirsa sadayana rupi nama teh kengeng telepon di baca Sohib Simkuring Kang Ebit rupi nama teu tiasa dongkap deui karena anjeunna kararasan mules atuh da tadi samel sakilo di teureui buleun janten kitu tah tiga nama langsung ka IGD sok sanaos dina wengi ieu teu aya tapi Simkuring ki ongke tangang waler karena ieu konten upami tamu mah alhamdulillah tos aya kantun manggilan dengan sangat menyesal paminten ki ongke bakal konten ngarira tanpa Kang Ebit Kadarusman supados teh nyang kolong teuing kana waktos pamiasa sadayana urang panggil we ieu teh Simkuring kasumpingan tamu seorang pembalap janten profesina teh anjeunna seorang pembalap tukang balap yah urang panggil anjeunna teh ti rencangana Valentino Rossi. Wah, mangga kalebet Akang teu ngartieun bahasa Sunda mah. Silakan masuk Kang Sembalap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf saudara mungkin kurang mengerti bahasa Sunda ya, tidak mengerti ya? Ya, kalau tidak mengerti semuanya sih, saya mengerti dikit-dikit lah. Oh, dikit-dikit ya, oke. Pemirsa sadayana ieu teh seorang pembalap anu di Pakibulan gitu bukan di mana ada ieu teh rencangan Rossi ngaku nama cenah. Saya dari Betawi Utara lah. Oh, Betawi Utara. Sudah lama jadi seorang pembalap? Mungkin dari tahun 2017. Jadi awal mulanya Kang siapa namanya teh? Saya kalau disebutin Hammer. Kang Hammer. Palu. Kang Hammer teh Palu. Oke, Kang Hammer dari umur berapa mulai balap-balapan? Dari ini sih sebenarnya gini. Dari kecil. Jadi menyukai balap-balap kayak gitu. Iya. Hebat sekali tamunya Kiongke malam hari ini. Dia seorang pembalap dari kecil udah bisa balapan. Terus coba ceritakan bagaimana asal mula jadi seorang pembalap. Begini, ceritanya
waktu itu pengalaman saya gitu. Mm-mm. Ada tempat, wah penontonnya banyak gitu. Mm-mm. Saya masuk, pas lihat ke dalam, wah ada lapangan gitu. Mm-mm. Saya lihat-lihat gitu, penontonnya banyak. Iya, iya, iya. Pas lihat pembalap, wah asik-asik gitu ya. Mm-mm. Nah, dari situ saya mulai tertarik gitu, Mm-mm. untuk berlatih gitu. Berlatih Berlatih jadi seorang pembalap ya. dari seorang pembalap Betul, gitu. betul, betul. Nah, mungkin kesini-sininya aku bisa memberikan ke pelatih gitu. Sama Jadi pelatih. istilahnya minta tolong ke pelatih untuk dipromosikan menjadi seorang pembalap. Nah, ya, Oh iya, sambil iya. belajar dulu gitu dari Betul, awal. betul, Gitu. betul. Ya. Nah, saat itu aku ketika itu kan hujan. Mm-mm. Saya langsung berteduh di tempat-tempat yang itu VIP kan gitu. Iya, betul, betul, betul. Nah, ngobrol-ngobrol sama pelatih-pelatih itu. Mm-mm. Gimana saya bisa agak belajar berlatih sama bapak? Oh bisa. Nah di situ aku berlatih sama pelatih Pelatih. itu ya. Jadi kan sana-sananya aku bisa lah. Bisa. Bisa. Akhirnya aku bisa. Dan mulai uji coba. Bahkan uji coba. Uji coba. Kan di situ aku tuh gimana ya? Merasa lebih tertarik lagi gitu. Sudah bisa gitu ya. Betul, 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 betul. Bagus, bagus, bagus. Terus kalau nggak salah saya lihat dari biografinya mulai tanggal 17 Agustus mulai balapan ya. Ya betul. Nah, betul. sekarang saya akan tanya bagaimana rasanya menjadi seorang pembalap. Wah rasanya gimana ya? Menyenangkan sekali. Menyenangkan. Rasanya ibaratnya bikin kenyang gitu. Bikin kenyang. Pembalap bikin kenyang, rada penasaran. Apa yang membuat Anda kenyang? Mungkin dari pembalapnya itu bukan balap dari segi apa ya gitu. Aku itu balapnya bukan balap motor atau mobil. Jadi balap apa? Balap makan kerupuk. Astagfirullahaladzim. Jadi, aduh, lain pembalap motor gini ya, dia teh sugan teh pembalap motor pedah we datangna ka dieu make helm geura. Terus tujuan Anda ke sini kenapa membawa helm? Saya lupa ini sama helm ini gitu kan dari motor turun. Saya lupa langsung ini dipakai ke sini gitu. Enggak kerasa gitu. Kan ini studio saya ini. Anda tidak sopan datang ke sini pakai helm. Oh, kayak gitu. Ini kan helm saya. Helm aing dibalik ku aing dipakai ku aing nang urusan ininya. Kasar anjing, kasar. Kan itu lain pembalap motor tapi pembalap kerupuk. Pembalap kerupuk. Aduh. Apunten pamirsa rupina mah tamu anu ku kiongke diulempe wengi ayeuna ternyata lepat. Sanes pembalap motor ternyata pembalap kerupuk. Dia satu lah upami kitu mah urang sambung deui wengke aya hiji deui tamu mudah-mudahan ieu mah henteu lepatnya. Sakitu heula segmen kahiji ke di sambung di saatos iklan anu bade ngalangkung ieu. Pamirsa sadayana tepang deui sareng kiongke dina session anu kadua nyaeta insyaallah dina wengi ayeuna bade nyumpingkeun tamu salah sawiosna hiji profesi anu dipandang ku masyarakat teh ternyata ngeri, ternyata ulah ditiru karena eta sebuah profesi anu menurut kiongke mah eta sangat kejam teu patut ditiru. Tapi kanggo nyamarkeun identitasna sim kuring aja henteu dikontraskeun kana mukana oge suantena kanggo merahasiakan identitasna. Mangga urang panggil wae ieu dipanggilna ku nami samaran nyaeta Kang Ucok. Mangga Kang Ucok kalabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Ucok, wilujeng tepang Kang Ucok di channel Kiongke Sapara Kanca. Kang Ucok ngobrol-ngobrol ya simkuring teh nguping bahwa Kang Ucok teh berasal di salah satu daerah upami telepat mah daerah Caket Pasar lah gitu laras. Iya daerah naon ngaranna Citaloheor kaditu lah. Citaloheor kaditu mohon. Pokoknya untung yang di mudah-mudahan lah. Numutkeun kabar berita janten Kang Ucok ieu teh nyaeta seorang
punten simkuring rada kirang upami nyarios nanya seorang pembunuh bayaran leres. Laras pisan eta. Aduh, masya Allah, ada tegang ya kiong ngarepan pembunuh bayaran masih ditusuk. Jantan leres sih teh asli nate seorang pembunuh bayaran. Laras pisan, wah bahkan abdi kan pembunuh bayaran di pasar pisan mereka. Di pasar. Eta biasana di pasihan bayaran teh nah saatosna ngabunuh atanapi ngabunuh sabaraha naon sabaraha orang atau naon gitu tah. Biasanya digaji teh mingguan gitu kumaha. Digaji nama tergantung sih dia itu borongan lah, borongan gitu. Jadi makin seueur urang ngabunuh Makin seueur pendapatan pendapatan. Nah, gitu. Mohon. Tos lami jantan profesi pembunuh bayaran Kirang langkung harga teki tahun 2008-an lah. 2008 ayeuna 2002 hiji tos lami oge nya. Lumayan. Tos lumayan masya Terus Allah. kawat gitu. Mohon. Tos pada uningannya teu kacium ku polisi nya. Teu kacium. Dari ngas teh ya. Nah, abdi mah kan di jajaran pasar was terkenal pasar mana oge gitu lah. Terus serangannya bahkan rata-rata di khususnya kota Bandung ieu nu nyepeng teh nya Kang Ucok teh nya. Pembunuh bayaran. Eta biasana upami ngabunuh teh naha ku palu, naha ku bedil, naha ku pesona ku naon nganggo. Ku bedog nate bedog anu berada bedog kan. Ditebaskeun gitu nya. Cacageun. Dicacageun. Tah biasana upami eta saatosna dicacag gitu singkuring nguping-nguping bahwa dilengkapi Kang Ucok teh dilengkapi sareng profesi nu sanes nyata jual beli organ tubuh laras. Berarti sampai Masya Allah. organ tubuh wah seueur pisan harita. Wah anu ieu bener nyerahkeun ka desa. Abi cing panggilkeun ieu sana. Organ tubuh pangalarakeun gitu kan. Mohon. Eta teh biasana organ tubuh eta teh langsung dibuang atanapi tergantung pemesan diical apa kumaha eta teh? Jadi tergantung pemesan. Pemesannya misalkan kayak mana kita ginjal hati nawan-nawan lah khusus lah kan kayak itu kan. Mohon. Jantung kadang-kadang kan. Kulit aya. Kulit aya sebagian gitu kan. Insyaallah mudah-mudahan sing aduh puntennya Kang Ucok kami mah mudah-mudahan gitu Kang Ucok teh aya dina kasadaran tong ngalakukeun dinu kitu nya ari saya nama jadi teh profesi teh numutkeun kiong teh mah kirang sae gitu nya. Kirang saya kumaha? Ya kirang sae atuh udah ngabunuh jalmi. Sanes ngabunuh jalmi. Ngabunuh naon? Orang di pasar kan ayeuna nyacag. Ngabunuh hayam kan di daging hayam dicacang gitu kan. Aya istilahna bayaran gitu kumaha? Dapat dibayar, abdi teh borongan misalkan ayeuna hayam hiji na teh misalkan 10.000. Hiji ayam 10.000 mun loba teh berarti loji lobaan. Loba gitu digede gitu enaknya. Hah? Aduh. Gitu dah. Are eta jual beli organ tubuh kumaha? Jadi organ tubuh mah kieu mah da hati pas aya da hampelan kayak itu kan. Kan organ tubuh eta usus pas aya di ieu mah da dengan sangu lah kayak itu. Jangan sangu. Oh, babat. Ya. Pemirsa. Anu kadua ieu tamu sarua gelona. Kela ayeuna mah da geuningan ieu teh lain sebuah profesi terlarang. Jadi ku kayak diralat ieu teh. Ternyata lain seorang pembunuh bayaran. Anjeunna teh memang pagaweana mencit hayam di pasar dijualan si organ tubuh teh hati naon. Arina boro tadi lanihan di Kang Ucokeun supaya naon bebas tina incar polisi. Ai nami aslina teh saha? Ngaranna asli nama Ujang. Ujang. Berarti identitas kita kena disumputkeun atuh. Itu kada dari masa buronan, abi malah sanes pembunuh jalmi gitu, ya nya. Sampai pembunuh hayam gitu. Cek atuh teu kada dirahasiakeun buka we nama kacamatana. Sagalana dibuka dah, henteu terlarang. Siap, Emir.
Sugan aing saha? Pada teh kacai ai teh tamuna teu datang. Astagfirullah. Jadi digantian. Digantian ku si Sim Abdi gitu. Astagfirullah aing digawean ku si Ebit tah. Kalakuan si Kebit sugan teh heueuh nyeri beuteung hayang modal. Coba aing. Kali pas turun di ieu di rumah teh pas. Aya, aduh cenah Abdi tuh. Cios dina lapon gitu Abdi. Aduh. Astagfirullah jadi saya alhamdulillah atunya sok sanajan kiong ke penting ayeuna digawean ku si Ebit tapi alhamdulillah geuning sohib kiong ke teh ayeuna jag-jag ringkas deui. Syukur gitu ya sugan teh heueuh we geuring aduh alhamdulillah syukur dan sok sanajan hate mah mangkel gitu aing digawean. Tapi alhamdulillah sim kuring bunga ya pemirsa Kado jadi kaki oke cincin kumaha gitu ketak mah bisaan ngeprank nama jagoan dinya sugan teh heueuh pembunuh bayaran aing katanya ngerokok kesan gede leutik kada sieun ditusuk. Aduh. Kumaha ya pengalaman naon deui ya tadi kan teu poe ieu beurang ieu tadi teu panggil bisi gitu. Aya pengalaman naon? Pengalaman nanti kieu jadi pertama eta teh ieu aya babaturan gitu. Babaturan teh ada mana ngimaman tong ngarokok. Oh, jadi mana tuh ustad gitu. Ustad gitu. Mana ustad? Gitu. Nya. Mun ngimaman tong ngarokok. Nah, Nya atuh. Aya cek pikir dirinya kumaha cenah. ya pan kiong ge sok ngarokok, sok ngimam. Teu meunang. Nya modang atuh. Kan sok ngarokok. Oh gitu. Cek kali mah teu meunang. Nah, teu meunang. Teu meunang makanya aya ngimaman bari ngarokok ya tuh batang marana salat mah. Jadi kuduna kumaha? Nya kuluna pic ieu heuh simpen heula rokona ka ngimaman gitu kan. Maksud nama ulah salat bari ngimam meureun nya euy. Menyos. Ulah mudun Bari salat. bari salat. Gitu. Eta mah ngaranna geus pelanggaran agama. Kan benernya. Bener ade. Sok ayeuna ge kiong ge boga carita. Ya misalkan ya Kang Ebit dibere pagawean kudu nungan ya. Dibere pagawean nulis naon skrip lah gitu. Jika Skripsi gitu lah. skripsi erek namatkeun kuliah gitu nya. Keur nulis we di dinya teh aya pulpen aya apa teh sagala lah pokona. Hek diganggu tah ku alo budak leutik keneh. Coo direbut pokona mah sagala ge direbut tapi ke pulpen lagi direbut. Terus kan ari budak leutik mah maklum geuning nya sok digayeman sagala digegelan terus. Lamun misalkan si pulpen eta katalag gue eta budak kira-kira reaksi Mang Ebit kumaha tah? Nah erek nelpon ka polisi, nah erek nelpon ka dokter atau erek kumaha? Katalag tah Banyak gampang masalah eta mah. nelpon dokter Teu kudu. Pertolongan pertamana kumaha? Mana neangan heula, kokore heula. Kokore Kana naon kana campana, nah kana solok, da kana naon. Kana putung tajir kan. Nah ada dinya teh aya patlot. Nya ganti ku patlot. naon teh? Nulisna. Ari sia eta orok kumaha budak kumaha eta? Nyantap kan, da kalimat nulis. Waduh. Udah telangas bener. Telangas aing boga dulur teh euy. Aduh astagfirullah. Apa mau bilang geus leungit. Kata euy nya. Jadi lamun aya pulpen kataleg ku alo mending keneh ganti ulah ku pulpen Da aku patot heula kan eta pulpen kata lagi gitu nya. Keun bae alo paya oge. Tong ai paya mah. Aduh, sisak Mang Ebit aya naon ieu carita naon ieu? Sugan. Ieu jadi ayeuna teh aya hiji pengalaman. Pengalaman. Teh baheula di hiji komplek. Hiji komplek. Di hiji komplek teh nyata teh meunang aya nu asup. Boh saha wae ge termasuk tukang dagang. Dijaga ketat. Dijaga ketat ku satpam. Ku sabab naon teh corona naon? Bisa jadi. Bisa jadi. Anyar keneh berarti kajadian. Anyar keneh kajadian. Terus kumaha? Pas kitu teh aya tukang salah teu apaleun teh. Orang kita langsung pas gini kasuk ke jero teh. Tet langsung ke satpam teh. Kamu cenah di sini lihat pelang enggak? Cenah gitu udah ngomong bahasa Indonesia. Nyarekan. Di sini kan tukang dagang tidak bisa masuk.
Setelah itu ajakan gue nggak bisa. Jadi kabeh jelema ge nu ngaliwat ka di mah ngaleur oge teu ngaliwat lah. Terus kumaha? Ayeuna kan jadi ngomong teh bahasa Sunda deui lah eta da ningalina udah tukang nan ditanya ke orang mana orang Garut cenah tukang eta tukang salakna. Kumaha? Ayeuna kieu tuh mending dihukum cenah 5 tahun atawa mending diasupkeun salak 5 kana bujur. Aduh, eta mah hukumanna teh mas piliheuan euy. Tak kira-kira eta kumaha tah tukang dagang? Cek tukang salak teh kieu cenah. Alhamdulillah lamun urang cenah dihukum cenah 5 tahun wah moal bisa ngabiayaan anak pamajikan cenah berapa bahaya gitu kan. Jadi geus we cenah pilihan deui geus we cenah kasupkeun salak. Bae nyari-nyari ge cenah kana bujur. Daripada dihukum di penjaranya. Daripada penjara gitu. Mending kana ieu kan cenah kasar kamu ngomong. Mending kana diasupkeun kana ieu cenah kana bujur we cenah. Salak. Di masih kieu bae cenah. Tah, sok atuh cenah nongeng. Pas nongeng diasupkeun. Pas anu kahiji. Kuceak. Nyeriun mun. Iya atuh mah kabayang. Kacau saudara kieu. Pas sudah bujur sok kabayang. Nyeri aku mah nya. Terus nu kadua, cirit. Aduh, udah pasti nyeriun atuh. Nyeriun. Aduh katilu ngabarak katak. Nah, beuseulik. Naon pangna tukang salak ngabarak katak sok kisah panjang tuh oke. Siga nama kieu pas diasupkeun naon salak kana bujur nu katilu ngaliwat tukang kado. Tah eta geus bener. Ayeuna kieu salak sakitu nyerina komode kado. Heeh. Eta salak sakit kitu kado mah jawa cucukan. Dah kitu nyimpadam ya. Kita eta pengalaman lain hade pengalaman eta skenario. Lain kabarna cenah dirinya teh pernah baheula teh pernah jadi maksudna boga kadarahan ku darah Banten gitu dirinya teh baheula teh nya cek informasi kalau dirinya we ngobrol ka kieu pernah jadi darah orang Banten uyut darah Banten cenah baheula mah keur budak teh benernya masantren gitu nya masantren ge halus ngaranna masantren ge Pak masantren hormalihor cenah bejana bisa ningali alam goib, bisa ningali jin. Bisa soalnya ada tadi diajar lagi tirakat wah lumayan gitu. Oh gitu, jin ada teh? Nya, yang ningali jin teh wow, puasana ge berat gitu. Oh, astagfirullah. Berat puasana ge sieun. Ai masalah sieun mah dia manusiawi gitu nya, cuman hayang apa teh kita penasaran gitu. Pernah jadi ningali mah? Pernah ningali mah mode ieu na, mode cik kumaha dedeganana beungeut kumaha tah? Ai ieu nama henteu sih mode ieu nama kan rupa namun kueu. Nu katingali itu ai dedegan mah teu katingali gitu. Kan rupa namun. Rupa teh wajah. Maksudna ieu meureunna pakaian. Pakaian kita. Dedegan. Dedegan. Kumaha tah? Kan loba teh mode ieu na ge. Nandeng ngaranna teh. Caranana kunaon kumaha tah? Oh kan rupa-rupa kan. Aya hidung. Aya anu biru, hejo, pan. Jin oge make bajunya kan? Make baju lah lawan coy. Make celana, make baju. Dan ngaliat tangtungan mah da mah katingali wah soak atuh da gede jam gede. Baheula teh ningali teh di mana? Mun teu salah mah eta teh di Cihampelas. Di Ciampol. Cihampelas Bandung eta di dieu nya. Nah, kamu ningali jin pan eta mah kota. Apaan celana jin? Pan pada jin po kalau pan loba pan celana dirinya jin paingan ditanya naon dedegan nyebutkeunna celana baju sing orang teh jin si kurang ajar jadi kira teh pesantren naon atuh pesantren teh ada teh ieu ada teh ngocokkeun meri kana sirah gitu. Aduh aing mah euy si Ebit mah bener-bener kos we teh ngarokok lah ngarok teu ya teu biar panik gak ya ya panik lah ngarokok ya mah terus keren ngarokok teh dah payuna teh tanpa ngarokok sih ari nah eta asa iya lebar gitu nya artos ka dibeureumman gitu ya kan ieu mah kumaha nya rokok teh kenikmatan batin gitu lah. Cobalah mulai enak misalkan ngarokok sabaraha bungkus? Sabungkus setengah sampai 2 bungkus. 2 bungkus enak 20.000 40.000 40.000 sapoe. Ayeuna kali saminggu pan kali
30 kali sebulan kali setahun terus bisa nyen imah udah kumaha tuh bisa ka beli mobil kali itu nanya iya sih memang eta oge ku rokok teh lamun andai kata teu ngarokok naon karena teh bisa kabuli bisa kurban bisa naik haji habis gitu cing ari di dinya bit teu ngarokok ti iraha sebenarnya ngarang geus puluhan tahun meureun puluhan tahun bahkan leutik bahkan ayeuna lamun dihitung puluhan tahun taruhlah misalkan 10 tahun teu ngarokok geus boga imah can cat geus boga mobil can makan imah ke ngontrak itu mah jeung mematahan wudhu segala oh ada kumanya ucuk gitu kayak ucuk padongdang pan gitu ngomong lamun teu wudhu boga mobil boga motor ari kieu ke geus kabeli mobil imah kiong teh mah boga mobil boga imah boga motor ngudut jalan anger we duit mah ya nya ari di dieu teu ngarokok teu kabeli naon mending ngarokok ya we namanya wudhu naonna terjadi paharaman teh bener badongdang ngabejaan aduh akan bisa geus 50 tahun teu ngarokok kan aduh nya daripada ayeuna urang ngeureunnan tapi urangna anger sangsara menyamar mending ke cara kiong aja geus kabeli naon nya geus kabeli naon ngarokok angarnya ngeuna nya mending ngarokok we namanya bener kopi aja tos dulu jadi cuma tuh ya merenang heueuh tong lilating pamiarsa di bisi pakusutnya pasut ge da da ngadengeun urang teh aya nu sabaleun aya pasti mau aja aya nu caca kakakan seuri aya jadi an loba nu ngarasep teh jauh ti anggang tina ngewa gitu kan pasti pasti lah eta mah geus sunatullah gitunya aya anu ngewa pasti aya nu asin urangnya aya beurang aya putih asin aya pedas ya miseur goreng-goreng wae bisa tutup ah sakitu wae teh sama abdi ti kiom ke sabar kanca jadi cekapkeun heula sakit tapi tong kilap subscribe gitu like share na tong kilap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh antosan di video salajengna sareng kiom ke sabarakanca